Assalamualaikum. Wilujeng wengi ka pamiarsa tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun dongeng deui carita anu ngeunaan Ki Dalem jeung si Boncel. Wilujeng ka pamiarsa Ujang Combro nontonnya. Dongeng bahasa Sunda. Carita anu ngeunaan Ki Dalem jeung si Boncel. Di tutugan Gunung Giri Awas aya hiji lembur. Lembur leutik sarta nenggang. Henteu geugek ngan 4-5 imah. Boh imah boh pakaranganana bararesih sarta raresik. Eta lembur katelahna kandang wesi. Imah anu sajolan ti jalan. Potongan garduh ngupuk lain panggung make kolong saperti nulian. Anu bogana lain pituin urang dinya, tapi nu bubuara geus lila. Di buruanana eta imah rajeg 5 genep pangelatan manuk titiran laluhur. Tihangna gombong saleunjeur-leunjeur. Dina lebah saung kurungna make papaes. Nanagaan di alus-alus. Make dicet sagala. Di teupas imahna tea oge rantuy kurung titiran. Aya anu dicet beureum, aya anu diermas, aya nu dirarawisan sarta digantungan tiiran-tiiran mute. Endah pisan. Manukna aya puluhna baleger. Meh unggal isuk waktu haneut poyan. Anu bogana sok andekak dina babalean di buruan. Mani dengdek-dengdek bae ngadengekeun manuk anu keur ngarelak di sarada patembalan. Bari ngagigirkeun cikopi lekoh ngebul nglepus udud. Tampolana mun si pacar keur ngelak mah lat poho kana ngeyod udud. Da eta cenah lebar sieun kaliwat dina lebah lengket tekungna. Bujang-bujangna oge sok nyalampeurkeun. Marilu nanggap sora manuk ngelak. Ngayunkeun ka resep dunungan. Da ngalarti mah henteu. Unggal jumaah kaliwon najan aya gawe baku anu perlu oge bujang nu namina bangsa mah. Teu kudu nyabak pagawean sejen. Da kapeto kana ngamandian manuk. Sabab ngan ki bangsa anu tabah kana ngurus lilinggeran titiran mah. Aya deui pangabogoh eta jalma teh kana kuda. Manehna bogaeun kuda jalu bulu daragem.
Gedoganana henteu jauh ti imahna. Belah katuhu yang hareup ngidul. Kacida dipikaan nyaahna kawantu kuda Satria Pinayungan bejana mah. Demi nu ngurus eta kuda aya nu ngabaku nyaeta bujangna budak ngora anu siga kolot. Pangawakanana cengkrang namina si Boncel. Dina hiji poe pas sore sanggeus si Boncel neunden sundung karek pisan datang tas ngarit. Ujug-ujug haok bae dicarekan ku dununganana sarta teu anta parah. Krawek ceulina digoengkeun tuluy dikusrukeun ka jero gedogan. Tenjo ku sia nah eta rarapen ngabayak diantep bae. Naha eta nu nguyumbang teu dibersihan. Ngedul sia. Henteu tulaten kana ingon-ingon. Kumaha lamun eta kuda gering? Rek dikumahakeun ku sia. Tara apik, tara ngagugu kana papatah dunungan. Teu acan bae juragan. Kapan abdi teh nembe dongkap pisan mentas ngarit. Wah, ngalawan sia kadunungan teh. Kalah kahakan bae ari gawe goreng. Sia moal dibere nyatu ku aing. Unggal sore, unggal isuk oge disapuan ku abdi. Ayeuna oge bade dibersihan. Tong make nyarekan. Ah, sia melid. Ngahajeu bae sina bala ngarah kuda aing paeh. Ame sia henteu ngarit. Budak ngedul sia. Bari ngomong kitu teh. Jekok najong kana bobokong si Boncel. Atuh si Boncel nepi ka ti jongjolong meh dikusruk kana tataban. Poe eta si Boncel henteu meunang timbel. Atuh ngongkrong teu barang dahar nepi ka isuk deui. Diparak jeung disiksa kitu we ku dununganana. Teu sirikna unggal poe. Tapi lain kulantaran goreng pagawean. Ieu mah kusabab beungisna nu jadi dunungan bae. Pedah tadina aya pasendatan jeung bapana. Alatan hutang. Geus harieum beungeut teh neker keneh bae manehna nanjak dina jalan satapak. Sakapeung mabal totorobosan kana sela-sela dapuran kaso. Ingetanana kop maung kop badak. Henteu ngingetkeun ka cape. Henteu ngingetkeun ka sieun. Suku kacugakan ku cucuk-cucuk oge henteu dirasa. Tina hayang geura jauh inggis aya anu nyusul. Atuh lempangna oge sering cungas cingeus. Rarasaanana mah asajol bae dununganana. Kulantaran harita kabeneran poek bulan taya hareupan.
bisa laju lumakuna tina teu nyaho ka mana piloseun kawantu asruk-asrukan dinu bala. Tungtungna reg si Boncel ngarandeg ngarahuh ambekanana bawaningku ripuh perih beuteung teu puguh rasakeunana. Kabeneran baranyai kingkilaban. Brek katenjo teu jauh ti dinya aya saung ranggon sisireuma. Ripuh-ripuh oge maksakeun maneh muru ranggon tea rek ngadon sare. Kulantaran ranggon reyod atuh teu kauresep sare, katambah-tambah awakna nyareri jeung suku ramad ku cucuk. Si Boncel teh cinukul bae. Ari geus baranang bentang mah bari ngurutan suku teh nginget-nginget pilampaheun. Curucut cipanona jiga nu rek ceurik. Inget ka indung bapana piceurikeun mani asa ngagerenduk karasana. Bawaningku nalangsa ras kana takdir mana balangsak ka bina-bina teuing. Rebun-rebun keneh geus indit deui turut-turut leuweung maju ngetan. Dina ingetanana kamana bae vibraseunana mah asal ulah kalarung balik deui ka urut tadi. Barang keur ngabaheuhai handapeun Ki Hyang dina lengkob. Kadenge anjing manting ngengkengan ti kajauhan. Wuk wuk. Hauk paninggarana hawar-hawar. Korejat si Boncel cengkat bawaningku bungah. Neges-neges kamana tujuna udagan eta anjing. Beuki lila beuki deukeut sora anjing teh. Rupana geus kana mumunggang pasir. Si Boncel taki-taki nyekel gegendir tina tangkal kopi. Tetela mencek teh lumpatna ka lebah manehna. Da puguh liliwatanana. Hok si Boncel milu ngahaokan pokna. Wah, 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 wah. Nenjo aya nu megat. Mencek teh malik ka tukang. Gok jeung anjing-anjing nu ngarudag. Mogok we. Nyamberan anjing-anjing. Anjingna parelit marantingna deui bari malalingker kana tunggul. Atuh ana disamber teh celeng nyingcet. Ninggal seukeutna sihung mencek anu kawas loncer. Moal salah sakali nyamber oge. Mun keuna kana beuheung atawa kana kekemplong si Geboy. Tangtu sapatna. Tangkal tepus mah rabeng kawas dicacar ku parang seukeut bae. Kabeneran dina mencek keur meujeuhna ngopepang. Jol paninggaran nu
ping anjing-anjing daratang ngurumoy tinu bala. Barang mencek nenjo jelema, cul anjing-anjing biur nyamber jelema. Tapi bubuhan paninggaran, rikat pisan nyingcetkeunana. Bari habek puhu ceuli mencek teh ditenggel ku gegendir. Brubay rubuh diburu ku anjing ditekuk. Geus kitu mah mencek nu keur ngaleh-leh teh lekek bae dipencit ku paninggaran. Ayeuna anjing nu ngegel ngancing kana punduk mencek teh dikuprak-kuprak sina lesot. Mencekna dijungjungkeun da disontrolan bae ku anjing. Mencek teh henteu direcah harita. Sanggeus ditalian sukuna dua-dua. Nu hareup jeung nu hareup. Nu tukang jeung nu tukang. Tuluy dicorok ku dahan kai. Rek digotong guluntunganana. Barang keur recok keneh cala-carita paburu teh. Kurumoy si Boncel nyamperkeun. Euleuh gedena nya Mang. Paingan anjing-anjing teu waranieun narajang. Nya Jang, tuh mani lebur kitu urut mogokna oge. Kukuring dipegatana mah mana balik deh oge ieu mencek teh tadina mah rek mabal ka ditu kalebak, cek si Boncel. Nya osok sagala kabeneran puguh oge ari hade indit-inditan teh kawan tu numbuk di naga numpi. Ari ujang anu ti mana? Mana hideung Mang megatkeun udagan Emang. Tebih rorompok mah ti kandang wesi. Ambu-ambu nah mana lampar teuing. Ari ayeuna nu matak aya di leuweung luwang-liwung keur naon? Puguh kapaider kuring teh. Tos 5 poe asruk-asrukan. Atuh teu kararaban sanggup pisan dina jero 5 poe teh. Ngan ngadahar bongborosan wungkul. Karunya teuing atuh ayeuna oge hayang daharnya. Pek geura dahar kadinya. Tah gede timbelna mah. Jeung sambal bubuk deui geura. Uyah mungkus. Tuh dina bungkusan jimpo. Kop kadinya. Entong asa-asa. Celebek si Boncel dahar. Diriung ku paburu sabaturna. Cacamuilan maning ngalimed poho di kaera. Ari geus dahar mah milu bae jeung Emang ka pamijahan. Ulah apruk-aprukan di leuweung. Kuryak disepah badak Cipatujah engke. Cek paburu nu pangkolotna. Akhirna si Boncel nya milu ka pamijahan. Si Boncel ngarerebna di paburu pamijahan teh henteu lila. Maksa permisi rek wangsul ka kandang wesi.
lantaran geus lami teuing ninggalkeun indung bapana geus sono pisan. Inditna ti pamijahan teh ngulon nyorang leuweung geledegan. Mapai jalan satapak tapi ku lantaran teu nyaho jalan tungtungna sasap teu nyaho kaler kidul. Dina hiji poe manehna anjog ka hiji puncak gunung anu awas ka mana-mana. Ti kajauhan katenjo ti ngarenclo kawas lembur. Beh kalerna marak bak jiga gedong-gedong. Kaatohan si Boncel barang nenjo lembur geus taya hinggana. Leungit kacape, leungit kalapar. Tuluy mudun gagancangan ka belah ditu. Muruk ka nu marak bak. Teu sabaraha lilana Jol datang ka sisi jalan gede. Breh manggih warung. Harita si Boncel ngarasa lapar lain dikieuna. Rek meuli kupat teu boga duit. Rek jajaluk teu kaduga ku era. Tungtungna mulungan cangkang kupat di lemetan remehna. Poho di kageuleuh awahing ku lapar. Tukang warung barang nenjo aya nu ngalemetan cangkang kupat jeung pakeanana rubat rabet. Jariji paneun tuluy diusir bari dicarekan. Nyingkir syah ka ditu. Ulah deukeut-deukeut ka dieu rujit. Si Boncel indit ngajrig-jrig leumpang muntang kana padati anu rek kagarut. Kacaritakeun waktu harita di Garut keur rea tatamu. Menak ti Jarauh, ti Cianjur, jeung ti Sumedang kana uleman. Lantaran Kanjeng Dalem Garut ngarendengkeun putrana. Kangjeng Dalem Cianjur oge sumping diiring ku juragan kapala jeung ku pirang-pirang pangiring liana. Piisukaneun Kanjeng Dalem Cianjur mulih. Juragan kapala geus pacieuh bae nguruskeun candakeun mulih jeung nyadiakeun kuda katut pigundaleunana. Ujug-ujug solongkrong bae si Boncel ngadeuheusan ka juragan kapala. Sabab ditaruduhkeun ku anu rek ngagarundalan anu kapanggih ku manehna di alun-alun. Piunjukna upami bade nganggo keneh pigundaleun abdi oge sanggem ngagundalan dugi ka Cianjur. Oge abdi mah bade ngiring bae upami dianggo mah, saur juragan kapala. Syukur ari daek mah kabeneran gundal kurang saurang deui. Na urang mana maneh teh? Tebih rorompok mah di kandang wesi. Ka dieu nembe dongkap. Sasap puguh abdi teh
Parantos 10 dinten henteu kararaban sangu. Juragan Kapala ngahelas ngadangu piunjuk si Boncel anu lentah-lenteh bangun lungse. Terus miwarang si Boncel dahar di warung sasebeehna. Teu mangkuk saminggu ti harita si Boncel geus aya di Cianjur, cicing di bumi Juragan Kapala. Demi gawena saperti keur aya di kandang wesi. Ngarit jeung ngagebeg kuda. Ayeuna mah awakna jadi lingsig, teu kurang dahar jeung tara aya nu nyiksa. Saperti keur di lemburna bareto. Selang-selang tina ngarit jeung ngagebeg kuda. Sok digawe di dapur sagawe-gawe tara kungsi di utah-etah deui. Singer pisan tiasa titip diri sangsang badan. Tur dipika asih naker ku dununganana. Sumawona ku juragan istri mah. Sakapeung sok mapag putra dununganana nu keur sakola di sakola kabupaten. Mangmawakeun sabak jeung buku. Ari peuting mun putra dunungan keur ngapalkeun, si Boncel sok ngaregepkeun. Sarta sok neungeutkeun pisan kana aksara-aksara. Malah mun putra dununganna enggeus mah ngapalkeunana, si Boncel sok dipapatahan hana caraka jeung sok sina ditulis deui. Lila-lila si Boncel bisa maca jeung nulis aksara Sunda. Diajarna getol pisan. Saban poe mun salse tina pagawean anu baku, sok ngadapang dina kokopan kosong diajar nulis. Hiji waktu Juragan Kapala sumping ka istal mariksa kuda. Dina sorog si Radea aya merek aksara Sunda unina. Gedogan si Radea, jol deui sumping ka istal si Pelor, aya deui merek gedogan si Pelor. Dina manah Juragan Kapala tangtup putrana nu ngadamel merek teh. Kaciri aksara-aksara na budak tuluy putrana disaur. Ujang, beunang Ujang ieu merek teh. Alus geuning. Sanes ama. Kenging pun Boncel manawi. Nah bisaeun nulis kitu si Boncel teh. Tiasaeun, da sok milu diajar ari wengi sareng abdi. Tidinya si Boncel disaur ku dununganana. Dipariksa saha nu nyieun merek dina gedogan. Ku si Boncel ditunjukkeun yen eta merek teh meunang manehna. Si Boncel harita dipiwarang nulis dina bangkarak Jamparing Sindang Barang pager maneh dipecakan ku dununganana.
Kabeh bener sarta alus deui aksarana teh. Isukan maneh montong ngarit, Boncel, milu bae ka kantor, bawa map, keun ngarit mah aliani. Isukna si Boncel ngiring ka kantor, jadi gandek purah mawa map. Atuh yeuna mah lain tulas tulis dina sorog, tapi dina daluang jeung sakur bangkarak dibaca di rampa. Malah sok disalin sakapeung mah. Lila-lila mah macana lancar, nulisna oge geus aksara jadi. Dina keur repot juragan kapala sok miwarang ngaguratan serat ka si Boncel. Mimitina mah ngaguratanna teh sok emplog-emplogan. Tapi lila-lila mah sanggeus sering diwurukan kumaha metakeun kalam jadi alus. Malah terusna mah lain ngaguratan wungkul jeung nyalin surat deui. Waktu juragan kapala diangkat kana patih di dinya, si Boncel dipundut ku anjeunna supaya jadi juru tulis. Dina jadina priai kaciri ka temenanana. Atuh nu jadi dununganana tamplok kapercayaanana. Malah waktu juragan asesor diangkat kana cutak oge, nya juru tulis Boncel anu kaselir jadi gantina jeneng asesor kaasup priai luhur. Lila-lila tina kauninga kapercekaanana jeung kapinteranana, asesor Boncel diangkat jeneng jaksa di Bogor. Tina keur jadi juru tulis keneh, jaksa Boncel geus kauntara nenggang ti sasama. Atuh teu matak heran mun nu jadi dununganana arasih nyaraah teh. Kauninga kudu tipayun kalempenganana. Dina prakna cacampuran teu nengterege, teu jiga paruruhan dika tengah imahkeun. Ieu mah estu syeup kawas menak asli bae. Malah rea sobatna gegeden luhur bangsa Walanda. Tina bisa ka bala ka bale. Teu mangkuk 2 taun janina jaksa Boncel nampi nugraha pangagung. Diangkat kana Bupati Caringin.